Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing beraya-beraya Abah. Tos manco di YouTube Abah. Tadi tadi Abah nuju Bakalan wayang Bima nya pesanan kanggian. Saya ngalutan TKIT kan bulat cepet kieu. Ieu tah ayeuna ku Abah di opal nya. Kami wayang ageng yang ukuran teh sekitar 30 diameterna kirang langkung kang Bima mah 16 17 tah yeuna teh sekitar 24-25 omah kotana raya dilanjut Bakalan tadi dikencelah kang oleh herna tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. kami cecep leher heula tah kami kami cecep anu dijamis janten upami leher mah ulah sampai ka disambung geus nyambung mah ka luhur we.
Wayang Bima teh tos kieu bakalanana ya.
budaya. Tangke ya bagian kupingnya dipayunkeun. Begitu biasa dikira-kiranya diukur. Baraya Abah nu kesulitan ieu ngaraut leherna ieu ku Abah dikirkeun. Ieu maksudna teh tos gampang ngaraut. Aya bagian itu. Iya, Bakalan teh ageng gitu. Iya, tiasa jantung 1 meter langkung ya wayang. Baraya Abah ieu wayang Bakalan Bima teh tos rengsek gitu kieu Bakalan teh.
kabaraya-baraya Abah kalau ajar saya setosnya bakalan Arjuna ke sampi Arjuna pangitan tengah nya dia kalau dipoloskan ya jadi jantan ngarautna gampil. Bakalan wayang Bima pesanan kalian pantos rengse pembakalan anak ratun ngaraut tentunya ya margi terus rengse dan kuawa pada di bola tentunya tapi wae warahla kan pada dia lalajar kartu masihkan nomor WA nama Abah nah, upamia nomor yang bikin hasil karya Abah kartun WA tadi ayun aya di Facebook aya di IG aya kan dia lalajar semangat terus pantang mundur ya. Tah pangitan gitu ke tiapahnya ini mah ditutup wae ku Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.